Wajib ka jalma Islamna uningan dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nawar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Nu wajib dugi ka Adnan ti Adam dugi ka Adam henteu wajib kuningana sabab taya jalan sahih wajib deui uningana rundayan nati ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhrah putrana Kilab tepang deui ti eyangna ti Kilab jang gawaringna jadi